saya tak mau pagawean deui, maling pagawean teh. Telah terjadi tindak kriminalitas yang sifatnya penjamretan di wilayah hukum Polsek Takiara yang sifatnya condong. Korban berinisial K. Sampai saat ini belum bisa buka yang sifatnya mulut kepada yang sifatnya aparat. Korban selain menderita kerugian hilangnya gigi emas, juga sekarang menderita gigi lemon. Cilincing setengah penting. Sakapeun edan jeung eling. Eta minum obat jeung tripin. Tapi sagering mah teu maling. Sepagawean kumaha tuh teh? Hutang gantung kawas kalong. Laku lampah jiga bagong. Sakapeun bukna gondrong. Sakapeun kutuna opong. Dibantah teh kumaha ieu teh. Mang Aris, garong teh tilu rupa. Garong kelas 3. Wah, maksud hari apa tuh? Eta anu maling senau. Anu copet. Anu kedua garong kelas kakap. Wah, tuh maksudna badag eta korupsi. Ilegal logik. Anu sok nuangan artos rakyat. Anu katilu naon? Garong adina si cepot. Wah, eta mah goreng, eta garong. Sugan aya goreng. Goreng. Ini anu katipu sia, katipu.